Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di dinasasi ayeuna April terapi sawah munggaran di nabe 102 sasi tenabe-nabe. Sekali nabe langsung opat dalang dinasti Gede Hajat Tilu bersama Kang Haji dan Sunandar Sunaria, Abah Tarasena atuh Ceplana Sunandar Sunaria oge simkuring si Leminho Sunandar Sunaria. Pokona mah naos bari ejeung diguyur hujan. Mudah-mudahan sih jadi rezeki kangge panganten, da kalarakan panganten teh pun lanceuk. Jadi pun lanceuk teh aya nu teu acan nikah, aya nu tos nikah, simkuring ngarungha kita tah mudah-mudahan pun lanceuk si Agista sareng teh Imina kapaparinan sehat, lancar dina rupiah pausahanana, aktivitasna utamina mah enggak kaungan momongan anu kasep, anu garilis kitu tah. Si beureum oge teh keur aya dina ancak saron. Naon margina? Margi abdi bade milarian surupan abdi tos 2 bulan hilap di teu nabeun-nabeun. Kitu na mudah-mudahan teu silung dina waktosna. Mudah-mudahan teu ngerakeun. Hatur nuhun. Yuk urang saseni anu samesna ke aktivitas sewang-sewang. Enggak, teu kudu paling kuda hunkul lipat. Beli ngamak padalang tong dicok. Iya. Kulitna kulit hapur. Kulit hapur. Resep Citra Yuda. oh, kita juga. Karakternya kita juga sareng saha? Hah? Sareng saha? Iya. Nya. Madranaya. Oh, depan harita. Pas 2 bulan nembe ayeuna deui nabe kumaha masih kena emot keneh gendingan. Ya insyaallah mudah-mudahan bisa hilap deui. Ngoran sono luar biasa itu penggeran. Jadi peluangna mah bisa ketemu jeung teman-teman deui gitu. Mana teman-teman di mana? Teman-teman di Sararono kabeh kan silangan kararageun. Ka Pebaya sana. Oh, kan tenang kan mana ka Dunung. Oh, sama tuh. Komo ketemu ka duit. Sebelumna kan Pasal lebih halal teh acan. apa Ayo, masih kena apa karena ieu geningan-geningan terus 2 bulan teu nabeun. mugi-mugian. Makasih. Aktivitas 2 bulan kumaha tah? Nya puasa. Naon bae bos munajat ka Allah paling oge sareng jadi kumaha da tetep ai urang teh usaha teh naon mah kitu nya supaya Tapi secara rehatnya alhamdulillah sono pisannya. sono pisan deui geus sakat deui pan aku bos sareng ieu Gusti Naon maknana panako ieu? jadi panako teh makna teh gratakolan eta sifat-sifat anu goreng tadi di urang Eta. Bener. Filosofisnya. makankeun teh Ari eta rambut. Ieu pisan kitu mah filosofina eta. faktor Teh naon teh? nya batur ya geus kolot padahal nuju ngechat abi teh Oh. nuju ngechat gitu goblok kan dia Anu kena kegoblogan atuh karena nama seueur tapi geus kan di ieu mah. tos di gua bini cucingan setik deui we wajar setik deui muncutan ada we saseuri lah Gara reje guys Gara reje. Kayak sonona luar biasa. Datang ke panggung biasana peuting ayeuna mah sore keneh teh usono itu sono luar biasa. pokona penting ayeuna mimitin di pangkehkeun we Eta saha eta? we ieu teh Jakarta Sami juga artis ya gitu ka Batu sok mah panggil Wawancara. ayeuna barto teu nabeus 2 bulan ayeuna panggil nabeus Waduh, rindu berat. Sareng rerencangan, aduh. Kangen. Kangen atuh. Kamu kayak mah artis. Saha? Artis saha wang? Wah? Saha? Ah, pasti apalah Saha bintang teh iklan. apal? Hah? Saha? Netizen Padoyo, orang orang. gitu. Aduh. pan ieu ge Pandono itu icuna itu artis unggul orang bagian di dia teh Nya karek oge sawah ieu teh kamari ke campurahan ada salingina deui. da sieu Mimien dosa deui wae iya bener mah. mimitina
Moga jeung jelema pendosa. Itu yang kedua. Sarua. Iya bulannya tongkrutan. Makhluk Jiksa. No.
Itu kapan ya jelema datang jelema teh makhluk sarua maneh sate ka bapak teh oh nyanyi lapun teh ari sia jadi beuki kasar begitu nah maka jeung aya teh diwiras apa Kumbat, salah ya. nya salah mah duit emang apa Arimbi teh Bima ayeuna ieu awewe teh mikahayang ka diri anjeun lamun teh anjeun nepi ka embung makeun bae urang jerokeun we ka Arjuna ada bege hayang isya patik we kauna di dinasti Giri Harjatilu hapunten tina samudaya kalapatan tangtos tebih tina marganing utami angang tina marganing utama tebih tina rasa halus tadi ge hirup teu bodo-bodo acan ia menyangakeun tadi ge sabrang salayan debat kaca bae manteu nyangakeun hatur lumayan debat kaca sae manteu sakali dia mudah-mudahan keluarga besar pangersana nyata Bapak Haji Sudrajat sakulawargi sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala sakitu ti uasa para kanca sakali hapunten sakitu urang tutup wae ku kemang tenetik senebaran sari tutup lawang sibotak jodoh pati bulat canggem bagja dirina manusia titis tulis ti ajali nu moal bisa dipondah deui barebat ti belah wetan
Alhamdulillah guys, parantos rejse kalayan lancar. Pagelaran spektakuler 4 dalang Dinasti Derajat Tilu bersama cantik saya Pak Udin si Endog teh. Well, Aman biar aman. Percaya nomornya gas. Lawan guys. Itu tak guys, itu nama saya sebenarnya. Ayo jeung aman. Pokona kitu we nyerinya. Kumaha? Hanya gitulah nya. 30% teh. Iya, siap.